Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana anu kusim kuring dipihormat Bapak jeung Ibu guru, panitia sareng rerencangan sadayana nu dipika cinta. Perkenalkan sim kuring Kenzi Regina anu bade janten panumbu catur dina acara dinten ieu. Puji sareng syukur urang panjatkeun ka hadrat Allah Subhanahu wa taala. Ku rahmat sareng karuniana urang sadaya tiasa patepung dina kaayaan sehat walafiat. Dina kasempatan ieu sim kuring bade mingpin jalana acara peringatan Hari Kartini dinten ieu. Dina raraga mieling jasa Ibu Kartini. Dinten ieu urang bakal ngalaksanakeun sababaraha lomba anu dipikaresekeun sareng ngabina kreativitas urang sadaya. Mugi aku ayana ieu kagiatan. Urang tiasa langkung ngahargaan perjuangan Ibu Kartini sareng ningkatkan semangat di acara. Hadirin anu dihormat, ku ngucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Mugia acara peringatan Hari Kartini dinten ieu tiasa lumangsung kalayan lancar, tertib, sareng sukses, serta sadaya peserta tiasa ngiringan kalayan sumanget sareng gembira. Mugia kegiatan ieu oge tiasa mawa pangalaman anu sae sareng mangpaat kanggo urang sadaya. Hadirin anu dipihormat, salajengna sim kuring bade nyampaikan runtuyan acara anu bakal dilaksanakan dinten ieu.